norekat mah teu bisa. Wow, langsung minta teu bisa. Sadunia moal aya. Kudu bareng heula deuk dideuleuh aya sakada zikir sih dibere. Nek norekat teu bisa dideuleuh heula datang ka mana ilmiahna. Endeukna beneran apa henteu. Kakarak babarengan nyana kena maca heula ka guruna. Guru udah bener henteu sih norekatna ieu. Kana dunyana nyana resepeun keneh apa henteu. Dek naon urang ngaguru ka ahli tarekat nu guru dar sebenarnya kana dunya. Atuh mah jadi moal usul ilallah. Nah, barengkeun awak urang jeung hadhil qawafilir ruhaniyah. Moal kebal fa'an qaribin yanqati'u tariq bakal datang ka Allah. Masyaallah. Wala yujadur rafiq ila zalikal alam. Hesek manggihanana. Babaturan anu urang deka alam eta alam rohani cek Tuhan Syekh Abdul Qadir sok geura hese ka pagihna batur ahli rohani anu nganyahokeun kana eta alam anu urang bisa pindah ti alam ieu ka alam eta anu dicontohan ku Kangjeng Nabi teh berangkat di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa eta teh geus lain alam ieu lantaran sakiceup datang berarti di alam nu itu. Aju naik Kangjeng Nabi geus pindah deui alam. Naik Kangjeng Nabi terus palangit ka hiji ka dua ka tilu berarti kan geus lain alam. Terus datang ka ditu malaikat Jibril ge geus teu bisa. Teu bisa nganteur lantaran lain alam, tapi Kangjeng Nabi mah terus tembus ka Sidratil Muntaha mustawan. Berarti kan geus ninggalkeun alam ieu dicontohan ku Kangjeng Nabi. Kemudian Kangjeng Nabi nurunkeun ka sahabat-sahabat khusus. Terus datang ka ayeuna aya keneh. Eta teh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir wala yujadur rafiq hese dipanggihanana. Nu kos kitu teh teu katara. Sugan anu puasa bae can pugu lantaran nu puasa bae ka dituna ngomong-ngomong atuh aing mah puasa bae teu teurak ditembak. Lain deuk usul ka Allah, deuk usul dina teu teurak ditembak. Eta saya puasa bae wali meureunana. Oh itu sok ngagebregeun tatang kala bae loba tamu tolol teh cenah. Atawa kos kitu mah puasa hikmat nama lain ieu mah. Walayu jadur rafiq teu katara ahli Allah mah. Sebab mungkanya hoan ku makhluk hiji bae ku khaliq. Lamun diomongkeun walinya nama sedih. Lamun diomongkeun kiainya nama sedih. Hayang ge diomongkeun anu lain wali lain kiai resep teu kanyahoan berarti ku batur. Pan Haji Pendi masal teu dikiaikeun bae ge marah. Goblok sia, deuleu tah kartu nama aing KH Supendi AF. Sia. Cenah mah geus nonjol-nonjol cenah mah tuh. Jauh teh ka surga kos itu mah. Aduh, masyaallah. Ta ieu. Wala yujadur rafiq ila zalikal alam. Ndeka eta alam ruhani horenganan hese. Urang hayang neangan di Pandegelang sapandegelang deuleuan mana anu kurang deuk di guruan hese. Urang neuleuh di Serang mana anu kurang deuk di guruan hese sebab teu katebak. Di Tangerang nu kurang deuk di guruan hese sebab teu katebak. Di Bogor nu kurang di mana atuh ieu urang hayang hese. Aju ku hesena kos kitu atuh eueuh aya. Aju lamun urang endek kumaha atuh emang nu kos kitu mangke ge datang. Engke ge datang teu mah kos kitu mah janjana ge ditugaskeun ku Allah. Itah mere ka anu wanci mah. Urang bisa amil cak Allah bikeun amil kanu hayangan amil. Urang bisa jurumiyah bikeun jurumiyah kanu hayangan jurumiyah. Urang bisa alfiah bikeun alfiah kanu hayangan. Urang bisa patul main bikeun balighu anni walau ayah. Eta kan terus ayo ente dibere thariqah bikeun kanu hayangan. Jeceuna kami hayang beneran sia. Heeh. Daek sia lamun ulah ngawarung, ulah dagang, ulah tani. Gitu. Saya mah juji pan. Itu kumaha cenah ka ditu berarti can boga kae kada ulah. Masih keneh jih keneh mah. Ulah. Mantak eueuh ti dituna norekat di yayasan eueuh. Eueuh ti dituna norekat di pemerintahan eueuh ti dituna. Eueuh ti dituna norekat da kudu geus istiqlal. Wah, masih di Istiqlal tah. Kudu jorangan. Atuh masalah. Pandek usul heula ka Allah ke geus usul ka karak dititah bermasyarakat. Aya wayah-wayahna. Engkena dakwahna geus teu hayang nanaon.
teu hayang dibere, teu hayang amplop, hayang ge jerona doang, teu hayang. Sial cek Haji Pendi tak kitu bae. Hayang. Bener berarti bener-bener ka Allah. Teu masalah. Nyin pasantren ka Allah, ceramahna ka Allah. Dagang ge salah ke mah dagang. Wali emang teu dagang, atuh Imam Hanafi dagang. Imam Hanafi mazhab atuh dagang. Jago dagangna. Kalkulasina jago sugi Imam Hanafi mah. Tapi dagang wali kos kumaha? Dagang wali mah kieu kan nyana nyerahkeun teh ka babaturanana. Kemudian dibere cara. Ieu tah nya sing hade. Dagangna kan dagang pakaian. Ieu harga sekian, ieu harga sekian tah. Ieu wayahna nu ieu pisahkeun lantaran ieu mah aya cacat. Muhun. Berangkat ke Mesir di Baghdad dagang. Begitu datang ke Mesir eta teh pohoan. Didagangkeun teh langsung bae kabeh dijual. Eta anu dititip teh nu aya kacacadan henteu dipisahkeun. Langsung aja dijual mahal. Balik ke Baghdad bebeja ka Imam Hanafi. Cek Imam Hanafi aya duit nu ieu nu cacat mana? Hampura harita teh ya. Oh kukula dirut bae didagangkeun sakaligus mahal hargana. Oh cek Imam Hanafi ieu duit sedekahkeun kabeh ka fakir miskin. Tuh tayang lain kitu cek Imam Hanafi dagang. Kudu nu bener anu reject reject. Ya nama protes bae. Payah jasa. Wah, itu beres si murid. Masya Allah. Nah, iya kan hese. Tapi ayah. Mendak zikir zaman almarhum. Kula teh di jero hate ya di jero hate teh hayang jasa ieu si ai wali piguruan mana. Bari dahar tadi meja. Bari dahar katebakeun. Siapa cenah pikiran teh segala hayang ka wali segala ulah sok hayang nyaho ka guru wali. Kadang-kadang dahar bareng, minum bareng, leumpang bareng. Eta kos kitu can katebak keneh bae orang abah. Teu katebak eta masyaallah siapa segala mikiran kos kitu. Teu katebak. Kan urang hayang tah sok ngomong-ngomongkeun wali, ngomongkeun guru thariqah, mursyid. Aya di jero hate teh sebenarnya di mana teh si ayana mun aya deuk dikaditu kan eta kanyahoan pas dahar bareng sama segala mikiran kos kitu cek eta teh atuh kos kitu teu gede pikiran kayak kadang-kadang dahar bareng minum bareng lempang bareng kos kitu teu katebak cek eta teh hayu bae heulana ngaji be sing bener tapi kan penasaran tah urang hayang kayak ngomong di sia mah penasaran ulah dipikiran cek eta kos kitu teh eta kanyahoan. Masya Allah, kos gitulah walayu jadu urang lamun neule abah ketepel-ketepel ya abah atuh biasa bae we dahar-dahar gembul deui da katurutan ku Haji Pendi gembulna malah ngaleuwihan guru. Aduh Masya Allah kabejakeun abah teh ya kabejakeun ieu ieu mah alal haq kabejakeun ka batur bahwa abah tilok ngadahar sambel. Kabejakeun tah, bu atuh kidam yatim mah cenah mah hebat jasa tilok dadahar sambel. Bau nitah ka ibu. Beli ieu tarasi sakilonya cek cenah teh. Meuli tarasi nyambel nu bagus. Embung tah kadengekeun bahwa tilok dadahar sambel. Daharnya biasa bae. Make sambel, make nanaon. Biasa kadeuleu ku urang sambel malah mah atuh biasa. Tak aya hiji kiai ngobrol di batur kidam yatim tilok dadahar sambel. Embungeun dikitukeun embungeun. Emang beuki meureun deui. Haji Pendi mah tuh nya sambel nya. Maksudna nutupan embung tadi gitu-gitu teh. Embung disebut-sebut embung aya nu dipantangan teh embung anu asli mah. Urang mah pan lamun kadenge yeuh, bu Haji Pendi mah tuh palingan hebat cenah mah nya puasa bae nya tilok ngadahar sambel. Budak sakoma Maradona kikieuan. Aing alhamdulillah geus kabejakeun ka batur. Jan alhamdulillah pancolol. Tah ieu beta wali mah nya mah. Hese geus hiji Allah